Alhamdulillah guys, ketemu lagi ya jeung konten kreator dari Jawa Barat. Abah tanya ka abah aya nu ngomong kieu eta teh cenah. Nyieun konten teh cenah aya kadu geus ayaan eta teh cenah bener. Jadi ku abah bade disepil guys. Bisi majarkeun bohong. Alhamdulillah tuh. Geus aya nu murah di handap. Lain omong bohong. Nah, coba lihat. Jadi lain saukur ngonten baheula teh nu ayeuna guys tuh. Tuh di handap alhamdulillah tuh aya nu murah gini kan. Oh. Nah, guys. Wah, mantap. Tuh. Mantap. Bener. Asli, iya mah asli tuh. Tah, ti luhur tuh. Tah, ieu ge karek kembangan tah. Karek kembangan tapi ka saseparoh pan geus aya nu gedean kieu tuh. Geus aya nu gedean kieu. Alhamdulillah guys. Emang mantap. Tak ya orang jangan capek genya dulur. Hasil keringat sendiri mah aduh mantap. Pokoknya mah walaupun prosesnya lama tapi geus anu asakan wah jadi lupa capek orang teh. Alhamdulillah geus tah. Ya sebentar lagi ayaan atuh ieu mah. Boba tuh. Lain saukur omong kosong abah mah tuh. Jadi ngonten teh lain bobohongannya. Jadi abah mah jeung prakna jeung nyatana gitu tah. Pan sagala rupana ge atuh kudu bener asli. Orsinil tah kontennya orsinil teh. Aduh, alhamdulillah geus meunang. Tuh, geus meunang duren di bawah ieu teh ka imah tuh di ieu dada jadi pipir imah anu di kebon mah teu acan anu asakan guys. Mantapnya. Tak kitu hatur nuhun nya ka sadayana sugane keur jadi dulur-dulur keur motivasi keur dulur-dulur. Tuh coba nek dibelah ya ku abah. Mantap guys tuh. Tak itu dulur hatur nuhun ka sadayana cing ngararageng milikna ipan kesehatan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.